Caritana mah rek nyieun martabak telur tapi dahana nampan sosis nepi ka 2 kali jadi weh bawang daunna teh jadi jomblo. Biasa ieu teh pas sore abdi bade nyangu da biasana ge nyangu teh wayah kieu. Biasa we nyanguna mah 3 cangkir da ayeuna mah teu gaduh sangu poe. Pami gaduh sangu poe masuk dikurangan nyangunana teh. Entos nyuk beasna dirapihkeun deui ditutupan deui. Tah ayeuna mah abdi bade langsung we ngisikan. Tapi da nya eta hana ngingintil wae majana teh hayang diais mau liat cenah. Lamun indung keur barang gawe teh peribasa teh mau liat meureun hoyong ningali naon anu dipigawe ku kolot teh. Singkat we caritana teh atos ngisikanana ayeuna bade ku abdi dimasukeun kana magicom tos dimasukeun tinggal dicetrekeun hampura we nya rada pararoek tuh geuninganan hana ningali sosis langsung we cenah mamah mau tadina mah ieu sosis teh kanggo ngadamel martabak telur caritanana teh dahana kalah hoyong jadi we ku abdi teh dipisahkeun 3 tuh geuninganan kat ngingintil ceuk abdi teh kaditu bisa kapetel minyak da alim di dinya we ngajentul tos dihurungkeun mah komporna langsung diminyakan langsung dipesekan sosisna tah lanjut we ayeuna teh nuju dipotongan sosisna teh tos dipotongan mah biasa we digoreng dikusang kasreng asak we tos diangkat mah langsung we ku abdi teh dikipasan supaya langsung tiis teu panas teuing tuh geuninganan kat nungguan we tadi eta danyaan hoyongnana teh kat bebelewekan ngaemamna teh ku abdi teh ditaros hana enak teu enak cenah hana panas teu henteu cenah biasanana mah pami meser sosis bakar teh tara seep tapi sosis anu murah mah ninganan resep budak teh lanjut we abdi teh mersihan bawang daunnya eta kanggo martabak telur teh ya. Biasa we ngadamel martabak telurna ge nu bohongan anu nganggo lumpia geuninganan tos diwasuh we caritanana teh si bawang daunna teh lanjut we abdi bade motongan bawang daunna tiba-tiba si hana nonghol ngasongkeun mangkok cenah nyariosna teh mama mau lagi jadi we sosisna teh kapaksa ku abdi teh digoreng deui sadayana sosis ngan ukur 77 na nya seepe ku hana tungtung nama jadi we martabak telurna teh ukur endog jeung bawang daun hungkul dan nya eta babaturanana seep ku hana nya eta si sosis teh ya tuh mantap cenah.